Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot, bantar gede segera siap-siap sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jebrot koleang kublak tobat. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeuneureun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Wah, nanahonan sia sia nah batur 5 mangkuk ieu sia teh. Cek si Jabang Karang bari terus-terusan babara katakan nyeungseurikeun jawara anu waktu eta geus ngabedega deui sanggeus kabantingkeun ku kakuatan dirina sorangan anu malik deui ka manehna. Teu kudu apal saha dewek sia, teu kudu apal, anu penting mah dewek teh resep. Aya jalma anu sok jago di hareupeun dewek sia. Tembal jawara eta langsung nyerongot kitu bari reng hapranjug lantaran geus nakar kakuatanna hayang ngalumpuhkeun si Jabang Karang, tapi geuningan nyatana teu bisa kukumaha. Ari heueuh mah teu resep sok lakukan naon kahayang sia sameme ku dewek sia bakal diwarah sia, bakal diwarah cokor jeung kokor teh bakal potong sia. Cek si Jabang Karang waktu eta langsung nyarita kitu bari mencerong ka cedah seukeutna ka lalaki eta anu masih keneh ngatur napasna kulantaran kacedah capena. Setan rasakeun yo dewek can eles ya, montong suka bunga pedah tenggelan dewek teka rasa ku Andika anu ayeuna mah malmis deui sia, bakal ngacongkeng sia teh bocah. Cek eta lalaki waktu eta nyorongot deui tapi nyerang mah acan atuh bae si Jabang Karang teh waktu eta ngabarakatak seri nyeungseurikeun kalakuan jawarangan anu saukur cocorobokan gede sungut tapi masih keneh ngajetan can nyerang deui. Wah, montong gede bacot hungkul sia, montong gede bacot heueuh masuk bisa ngarubukeun dewek. Lakukeun sia, dewek bakal sujud di suku sia lamun dewek bisa ngacongkeng ku sia dina waktu ayeuna sia. Cek si Jabang Karang waktu eta langsung nembalan kitu cerelat ka cideng Saraswati anu ti tadi ngan saukur cicing bari balang dahar harita geus ngabedega di gigireun si Jabang Karang. Engkang keun ku abdi ieu mah, ku abdi anu yang hareupeunana engkang betul ieu kacida gampil pisan. Moal aya nanaon keur engkang mah keun ku abdi ge gatel ieu panangan teh gatel hoyong leungeul jalma kieu patut anu ngajago teu kurah karung anu nyerang engkang. Cek Saraswati waktu eta langsung nyarita kitu bari ngaleret ka si Jabang Karang anu masih tetep babara katakan nyeungseurikeun jawara anu ngan saukur gede sungut nyerang mah acan. Nya ari dek mah nya seug nyai seug dewek ayeuna rek ngalalebok deui mubajir tuh hakana dewek can kadaharnya sok ku nyai atuh cerelat. Waktu eta si Jabang Karang teh langsung luncat asup ka jero warung terus neruskeun balang daharna. Sedangkan anu boga warung waktu eta ngan saukur ngajeten nangtung ngadeg-deg bakat kuruwas. Kunaon bibi mamang ngadon ngajanteng kawas kitu patut tong sieun dewek moal ngaruksak warung sia moal sia oge moal kumaha asal ulah loba gaya di hareupeun dewek mah ulah cucung ka dewek sia. Mamang bibi tong sieun ngacedok sia mah ngacedok bongan eta jalma teh nyeun gara-gara ka dewek keun angka diwarah ku kabongo dewek angka diwarah. Cek si Jabang Karang waktu eta langsung nyorongot kitu atuh puguh bae nu boga warung teh waktu eta langsung diuk teu wani nyarita kumaha salianti tungkul jeung
terus mencerong deui ka hareupeun warungna anu katempo Saraswati jeung jawara anu ngadon datang tuh puga-pugu nyerang si Jabangkarang. Waktu eta keur parearea omong samemeh ngadu kekuatan. Andika saha sabenerna, andika saha ngadon nyeun masalah teu puga-pugu datang ka ieu tempat ngadon nyerang lanceuk kuring saha andika teh saha sia? Jawab sia, jawab samemeh ku kuring diwarah. Cek Saraswati waktu eta langsung nyarita kitu bari nutup ka cida seukeutna ka jawara anu masih keneh nangtung bari rengha pranjug ngatur napasna. Setan saha andika bocah ambewe anu datang ka hareupeun dewek nah hayang cilaka sia teh hayang cilaka buru-buru ning sia tuh bocah tengil anu kawas kitu patut oge moal kuat sia ngalawan dewek mah moal kuat. Tadi mah dewek can ngalakukeun naon sia tong boga angkeuhan dewek bakal eleh moal sia moal. Cek eta jawara waktu eta langsung nyorongot gitu. Gede sungut hungkul sia, gede sungut geus bukti sia teh nunggulan najongan jeung sagala rupa dilakukan tadi teu karasaeun ku lanceuk kuring mah teu karasaeun sia. Bisi hayang apal lanceuk kuring teh ngaranna Jabangkarang, kuring Saraswati sok rek kumaha ayeuna. Cek Saraswati waktu eta langsung ngabejakeun ngaran si Jabangkarang jeung manehna. Atuh pugu bae sakabeh jalma anu aya di eta tempat ngaharulang komo deui jawara-jawara anu geus teu sanggup kumaha iwal ting kegerungan nahan ka nyeri ngadeg-deg sanggeus ngadenge ngaran si Jabangkarang. Sarua jeung lalaki anu masih keneh nangtung ngabedega di hareupeun Saraswati oge sabenerna mah hatena geus ngageter barang ngadenge saha ngaran lalaki rumaja anu samemehna diserang ku manehna. Dina waktu eta hatena ngagertes Jabangkarang. Aduh Jabangkarang pantesan kakuatanna edan eling kieu. Aduh cilaka aing nenggar cadas alamun kieu mah tapi aing moal mundur era aing mundur aduh nyingkah tieu tempat mah. Aduh cilaka cika cilaka aduh cilaka sugan aing malain si Jabangkarang eta teh aing kakara ngadenge ngaran tapi tangtungan mah kakara ayeuna panggih. Aduh teu nyangka geuningan eta teh si Jabangkarang anu kakoncara bener pastina oge pamimpin rampok anu sok asup kalembur-lembur. Aduh kumaha geus kieu nya eta anu digerenteskeun dina hate eta jawara. Sakabeh warga oge sarua ngageter hatena kulantaran salianti maranehna mah geus boga kayakinan lalaki anu can dipikanya ho tadi mah ngaranna pamimpin rampok anu geus asup kalembur warga anu aya kabeneran di eta lembur. Beuki sieun bae sanggeus ngadenge ngaran si Jabangkarang. Komo deui sanggeus 5 jawara anu tadina diangkeuhkeun ku maranehna bakal sanggup ngelehkeun si Jabangkarang geuningan teu bisa kukumaha. Ayeuna geus ngajongkeng utah uger getih lalambaran. Ngadon ngacedok ngahulang kaos kitu patut sia sok rek kumaha ulah waka hayang ngalawan Kang Jabangkarang sia ngalawan kuring oge sia teh moal kaya. Cek Saraswati waktu eta ngagorok deui sanggeus rada lila cicing merhatikeun eta jawara anu masih keneh nangtung tegerak teu ngalakukeun kumaha. Setan sia dasar cunguk ambewe edan nah bener sia teh yang modar dina leungeun dewek sia. Modar ngomong mah gampang sia rek modaran rek kitu rek kieu oge gampang ari ngomong mah tapi dengekeun sia lamun Andika sanggup nyolek kulit kuring saeutik ulah loba ulah bisa neunggel nyolek we saeutik kuring bakal pasrah ka Andika rek kumaha Andika atau rek naon bae Andika ngalakukeun atau rek boga kahayang naon ka kuring ku kuring bakal dilayanan bakal pasrah sok lakukeun sia ari sanggup mah lakukeun montong neunggel tapi nyolek saeutik
ari neungeul mah moal mungkin sia nyolek we saeutik lamun sanggup kukuring naon bae oge kahayang andika bakal dilayanan. Cek Saraswati waktu eta langsung ngajawab gitu. Setan sia cucunga ka dewek sia rasa konyo kajleng hiuk 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 leplos cerelat tak 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 cebrot cebrot dalidug carijug. Waktu eta sanggeus nyingkahan sababaraha serangan anu dilakukeun ku jawara eta, Saraswati teh nenggeleun dua peurupna, nenggel pisan kana careham jeung dada eta jawara atuh puguh bae. Waktu eta jawara teh ngemundur ka tukang sababaraha lengkah kulantaran eleh tanaga ku Saraswati. Kakarasa kitu geus mundur sababaraha lengkah ka tukang rek kumaha andika bisa nenggel awak kuring sia cikuring oge lamun bisa noel saeutik wah nenggel da moal gampang nenggel mah noel nyolek we saeutik noel kukuring bakal dilayanan sia sok lakukeun ulah boga pamikiran hayang ngelehkeun Kang Jabangkarang ngelehkeun kuring oge moal sanggup andika teh moal. Waktu eta Saraswati nyarita deui bari terus-terusan jeung serikeun kalakuan eta jawara anu reng hapranjug lantaran salianti tanaga geus mulai kakuras careham jeung dadana anu katenggel ku Saraswati kacida nyerina. Tapi teu mundur kitu bae eta jawara teh langsung nyorongot deui. Setan sia montong cucungah kawas kitu patut montong suka bunga heula sia dewek can eleh sia dewek can eleh trok dok trok tok trok dok trok tok trok dok trok tok. Waktu eta jawara teh langsung nyieun pasangan anu kacida kokohna ngawatek kakuatan anu tangtuna ku manehna diandalkeun. Nanahonan adika nanahonan nah bener-bener hayang cilaka tapi samemeh kukuring diwarah andika kukuring diberi kesempatan geura ini tiap tempat ulah hayang ngaganggu kuring jeung Kang Jabangkarang sia bisi cilaka sok ayeuna pilih rek indit atau hayang cilaka. Cek Saraswati waktu eta samemeh ngalakukeun tindakan anu tangtuna moal mere hampura deui nyarita kitu. Montong cucungah sia montong cucungah cucurut dewek can eleh cek dewek oge can eleh kakuatan tadi mah can aya nanaonna sia can aya nanaonna rasa konyo kacileng hiuk. Waktu eta karasa ku Saraswati tanaga serangan jawara teh leuwih rongkah deui tibatan anu geus dilakukeun samemehna. Tapi bubuhan Saraswati teh hiji wanoja budak kapala rampok anu pinuh ku ilmu jeung deui geus diwaris ku kamampuan anu tangtuna teu sambarangan jalma anu bisa ngelehkeun manehna. Ayeuna oge ngan saukur si Jabangkarang anu kakara mampu ngelehkeun sakabeh kamampuan anu geus dicangking ku deurina, tapi keur ngalawan jawara eta mah tetep kacida gampangna keur Saraswati. Barang serangan anu bangbaraan jeung deui pasti ngabahayakeun jiwana lamun keuna geus deket. Waktu eta Saraswati teu indit tapi langsung nadah dua peureub jawara eta syuk 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 lep cebrod 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 ces cebrod koleang 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 cualit kubrak. Nanahonan ayeuna rek kumaha sia rek kumaha cikuring oge ti tadi geura indit ieu tempat ulah hayang boga angkeuhan hayang ngelehkeun kuring jeung Kang Jabangkarang kemudian ngalawan Kang Jabangkarang bukti kakara ngalawan kuring oge teh bisa kumaha sia rek kumaha ayeuna rek kumaha sia ayeuna. Waktu eta Saraswati langsung nanya kitu bari ngabedega nulak cangkeng molotot ka eta jawara anu haharagungan sarua jeung 5 jawara anu samemehna dirubuhkeun ku si Jabangkarang utah uger getih lalambaran. Aduh nyeri, aduh ampun nyeri, ampun aduh nyeri. Syuk bletak 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 bletak. Keur haharagungan kitu teh teu kanyahoan si Jabangkarang nyintrekeun sendok 2 siki langsung kena kana suku jeung leungeuna. Tapi dampakna keur jawara eta mah
matak nyeri anu teu kacatur deui sabab leungeun jeung suku anu kakeunaan ku senok teh langsung ngapleh parotong. Aduh, tobat nyeri, aduh. Beuki gegerungan bae eta Jawara teh. Saraswati waktu eta ngalieu ka si Jabangkarang anu masih kene diuk dina bangku bari mencerong ke arah maranehna. Kang kunaon geuningan kalakat dipotongkeun sampean sareng pananganana Kang. Aduh Kang kunaon mun sadis kieu Kang karunya. Alah nyai, karunya bohongan geus wani campelak ka dewek, cek dewek oge. Sabae anu wani campelak ka dewek pasti ku dewek diwarah. Untung ngan saukur kokor jeung cokorna anu dipotongkeun ku dewek. Dewek lamun teu karunya jeung teu keur jeung barang jeung nyai mah dina waktu ayeuna lain kokor jeung cokorna deui beung anu bakal ngakenceng potong ku dewek modar pastina oge. Untung ayeuna mah aya nyai sabab dewek mah teu geunah babarengan jeung nyai ngalakukeun kalakuan leuwih sadis ti kitu mah. Geus ayeuna mah antepkeun. Asup nyai asup jeung sia kabeh kudu mantok ti tempat bawa tah jalma kitu patut teh hareupeun dewek sia. Lamun Arandika masih kene ngacedok di tempat, Arandika sakabe oge bakal ngarasakeun anu geus karasa ku mangkluk eta. Indit sia, indit ti tempat indit. Ulang ngacedok sia. Indit sia, indit. Cek si Jabangkarang waktu eta langsung nyorowok kitu bari molotot atau puguh bae 5 warga anu ti tadi nyaksian. Waktu eta tuluba nyararita deui langsung mawa sakabeh Jawara anu geus nalumpra teu walakaya. Jawara anu dipotongkeun suku jeung leungeunna oge waktu eta digusur ku salah saurang bari jeung terus kokowongan kulantaran kacida nyerina keur teh nyeri suku jeung leungeunna potong digusur ku salah sahiji warga sabab anu sajen mah ngagotong anu ripuh kabeneran eueuh jalma deui walti manehna atuh kapaksa. Eta Jawara teh ngan saukur digusur indit eta tempat atuh nu boga warung teh waktu eta teu bisa nyarita kumaha salianti ngahulang ngaraga menang kulantaran kacida bingung jeung sieuna. Bibi mamang montong ngacedok bae sia. Montong ngacedok bae aing hayang nginum yo. Aing menta cai teh hanut. Kawat sia montong ngacedok bae bisa diparieskeun tabung teh. Hayang ngarasaan dibanting ku dewek. Cek si Jabangkarang waktu eta langsung nyingsieunan kitu bari mencerong ka nu boga warung atau puguh bae. Nu boga warung teh bari jeung sieun oge. Waktu eta langsung ngoloyong rek nyieun cai teh keur si Jabangkarang. Engkang entos nging kitu engkang entos si bibi sareng si mamang mah teu gaduh salah ka urang, teu gaduh salahkeun entos-entosnya nyingsieunan karunya. Cek Saraswati waktu eta langsung nyarita kitu atuh puguh bae si Jabangkarang teh teuing kumaha ari ku Saraswati mah si Jabangkarang teh nurut bae kana kahayangna. Meureunan pedah Saraswati teh anu dipikabogoh ku manehna. Nya untung cik akang oge untung aya nyai, lamun eueuh nyai mah wah naon bae oge geus diruksak ku akang teh bongan. Akang ka dieu mun disangka teu bener dewek ka dieu teh rek lebok lain rek ngarampok sia, tapi dewek ngaku memang dewek teh komplotan rampok. Sing hayang nyaho mah komplotan rampok tapi dengekeun sia teu sambarangan anu dirampok ku dewek mah teu sambarangan. Warung kieu patut mah moal ku dewek moal dirampok. Cek si Jabangkarang akhirna mah langsung ngaku kitu atuh puguh bae anu boga warung teh beuki reuwas jeung Saraswati oge ngaranjuk. Penyangka geuningan si Jabangkarang oge komplotan rampok sarua jeung manehna. Anu laras engkang teh komplotan rampok. Laras eta teh engkang laras. Waktu eta Saraswati langsung nanya kitu bari neuteup ka si Jabangkarang. Wah, bener nyai, bener. Dewek teh pamimpin rampok teh salah. 5 warga tadi nuduh atau nyarita ka dewek teh teh salah bener, tapi cek dewek oge dewek mah ngarampok teh sambarangan. Dewek mah moal asal asup kalebur langsung dirampok moal aya tujuan
jalma kumaha anu dirampok teh moal ngarampok anu kieu patut warung kieu patut alan naon nu rek dirampokna duit teh sabaraha jadi sia bibi mamang motok sieun dewek asup ka dieu teh nganu kur hayang lalebok bakal dibayar sia mah bakal dibayar tah ku si nyai sabab ayeuna bareng jeung si nyai lamun teu jeung si nyai mah dewek sanajan moal ngarampok bakal gratis minta hakadun anu aya dieu warung teh tapi untung dewek ayeuna jeung si nyai jadi naku si nyai bakal dibayar lain kitu nyai atawa nyai teh teresep ka akang geus nyaho akang teh kapal rampok nah kitu nyai teh kitu geus teresep deui ka akang waktu eta si Jabangkarang langsung nyarita kitu bari neuteub ka Saraswati ih henteu Kang bade kitu bade kieu oge abdi mah resep Kang mah teu ngisiun Kang abdi oge salaresna mah. Waktu eta Saraswati langsung nyarita kana ceuli si Jabangkarang atau pengubah si Jabangkarang ngaranjung kudu nyai oge sarua nya atuh kabeneran nyai kabeneran berarti leuweung eta teh tempat nyai sabaraha kancanya jeung indung bapa nyai cek si Jabangkarang waktu eta langsung nanya kitu bari mencrong ka Saraswati anu unggek bari ngagaleju imut Mohon Kang mohon tapi entos teu kieu nyarioskeun masalah eta di dieu kumargi tuangna entos yap cuang kantunkeun di lembur Kang cuang neraskeun di lampah urang pakai yang lami di lembur abdi mah teu hoyong aya kaributan anu leuwih ti tadi deui di lembur mah entosnya Kang entos cek Saraswati bari ngaluarkeun duit terus nanya sabarahaeun kudu dibayar ku manehna anu boga warung sanajan pinuh ku kasieun sanggeus nyaho saha maranehna teh waktu eta nyebutkeun jumlah anu kudu dibayar ku Saraswati teh Saraswati teh kulantaran moal duit waktu eta langsung mayar jeung teu loba nyararita deui waktu eta maranehna teh kaluar teh eta warung dipencerong kudu boga warung nepikeun ka leungit aduh mak untung urang teh salamet warung teruksak iyo barang-barang tebeak aduh geningan bener sangkaan warga tadi teteh salah budak lalaki anu boga pengawakan kawas batu karang awakna matana beureum ari beungeutna mah kasep tapi matana matak pikasieun geningan bener kepala rampok anu salila ieu dipikasieun teu nyangka urang teh teu nyangka bakal kadatangan kepala rampok aduh tapi untung urang teh untung mak cek salaki anu boga warung waktu eta ngaharewas kitu bener Bapak kuring oge aduh kacidarwasna tapi geus ulah loba nyarita deui ulah bisi cilaka urang teh bisi cilaka keun bae geus neupeuti mah salamet urang teh sagala rupana anu cocel anu bocel urang mah masalah tadi mah ulah dibahas deui ulah bisi ke aya matakna kaharupna marunan cilaka urang teh cek pamajikana waktu eta langsung nyarita kitu bari menta salakina teu ngabahas masalah kejadian anu geus kejadian dina waktu eta sedangkan si Jabangkarang jeung Saraswati beuki jauh akhirna mah kaluar ti eta lembur keur laleumpang deui di sisi lembur para rubuh lelempangan teh ayeuna teh dewek aduh cilaka geningan dewek nyoba ngimpleng ka mendi inditna si Karta jeung si Kartina nepikeun ka ayeuna poe kacida aduh cilaka kawas nama elmuna kacida luhurna ieu eta mangkluk teh sabab lamun elmuna biasa-biasa mah dewek kacida yakina ka mendi bae inditna si Karta jeung si Kartina bakal kanyahuan ku dewek tapi nepikeun ka waktu ayeuna boro-boro ning bisa nganyahuankeun inditna ka mendi kakara hayang nganyahuankeun tangtungan maranehna kawas kumaha oge aneh pacida poekna gablog naonnya eta mangkluk teh gablog naon bisa hese diteangan ku dewek euy aduh cilaka nyai cilaka cek si Jabangkarang waktu eta langsung nyarita kitu bari garo-garo teu ateul kana sirahna bari jeung terus tiuk dina luhureun batu mohon Kang abdi oge ngaraos kitu Kang abdi oge nyobi
nyobi abdi oge nganggo kekuatan anu dipimili ku abdi tapi dugikeun ka ayeuna poek engkang oge henteu tiasa ngimplong komodi abdi anu kamampuan aya di sana pun engkang aneh abdi oge aneh boboh teu gampil engkang teu gampil yang harapan maranehna teh kita upami tepang teh. Tembal Saraswati waktu eta langsung nyarita kitu bari gek manehna oge diuk digigireun si Jabangkarang. Tak eta anu keur dipikiran ku dewek oge. Eta jeung deui dewek ayeuna mikir kunaon bapak dewek bisa nitah dewek anu ngaharupan dua mangkluk eta. Aneh dewek teh aneh nepikeun ka ayeuna sok dipikir aya naon sabenerna dibalik bapak dewek anu nitah dewek anu maehanana ana bener-bener bapak dewek teh sanggup. Aneh kan lamun bapak dewek teh sanggup terus kumaha dewek sabab dewek teh boga kemampuan ti bapak dewek anu gablek elmuna oge teu sanggup komo dewek anu diturunan elmuna kan aneh ke dewek teh jadi. Waktu eta si Jabangkarang kakara nyarita kitu saenggeus lila manehna teh mikir bulak-balik mikiran kaayaan eta kunaon geuningan bapana kalah kanitah manehna kudu ngabinasakeun Karta jeung Kartina sedangkeun Ki Bantar Gede kalah kanyumput tara kaluar ti jero leuweung. Tah eta anu ku abdi diebutan oge engkang ngan abdi mah tuwantun nyariosna tuwantun kang tuwantun bilih engkang ambek eta oge anu diebutan ku abdi teh duka abdi mah teterang engkang teterang kedah dipilarian jawabanana ku engkang kedah dipilarian nah aya naon saleresna ku naon sepuh engkang henteu kaluar nyarira kanggo ngaharupan dua jalmi eta. Tembal Saraswati waktu eta manehna oge ngebrehkeun pamikiran dirina. Lieur nyai lieur tapi dewek mah moal mundur dewek oge kacida panasarana kawas kumaha kamampuan dua mangkluk eta teh nepikeun ka bapak dewek baheula teh cenah eleh baheula teh matak nepikeun ka ayeuna dewek can genah cicing lamun can panggih jeung ngajajal kemampuan dua mangkluk eta. Tapi ayeuna geus ulah waka nyaritakeun masalah eta dewek hayang apal heula masalah sia nyai sia teh komplotan rapok naon sok pijakeun ka dewek hayang apal geus sabaraha lila komplotan bapak sia aya di leuweung eta. Waktu eta si Jabangkarang langsung ngaleokeun obrolan maranehna langsung nanya hayang leuwih apal deui sagala rupana masalah komplotan Ki Badra saparakanca anu aya di leuweung anu samemehna kumanehna didatangan sanggeus kaluar ti leuweung anu digunakeun ku dirina saparakanca salila ieu cicing atawa dijieun markas. Perantos lami engkang perantos lami saur sepuh abdi mah sameme abdi lahir oge aranjeunna teh perantos mukim di eta leuweung engkang. Tembal Saraswati waktu eta langsung nyarita kitu tapi barang si Jabangkarang rek nanya deui kadenge aya anu nyorobok. Jang kuningan aya di dieu jang aya di dieu yo mamang duaan yo mamang aya carioskeun ka ujang atuh puguh bae si Jabangkarang jeung Saraswati teh waktu eta langsung ngalieu ka palebah sora anu nyalukan si Jabangkarang barang katembong kumaranehna si Jabangkarang teh waktu eta langsung nyerobok. Weh geuningan si mamang kadarieu aya naon mang aya naon nyusul dewek aya naon tanya si Jabangkarang bari terus ngagupayan supaya dua jalma anu
kerulumpatan tereh nepi ka manehna. Ke kedap-kedap jang, kedap-kedap. Ke upami tos dugi ku mamang bakal dicaritakeun. Tembal salah seorang ti dua jawara eta anu ditugaskeun ku Ki Bantar Gede supaya neangan manehna. Teu lila oge dua anak buah si Jabang Karang teh geus nepi ka hareupeun maranehna duaan masih keneh reng haplanjug. Tapi can nyarita waktu eta neuteub ka si Jabang Karang jeung ka Saraswati. Aduh geuningan ujang teh nyandak wanoja kajeda geulisna saha ieu teh jang, saha kabogoh ieu teh jang, kabogoh. Tanya salah seorang anak buahna waktu eta nanya kitu bari neuteub ka Saraswati. Itu kabogoh dewek sia, awas ya ulah ngaganggu. Salianti ulah diganggu sia teh moal sanggup kudu ngalawan Saraswati mah. Tah Saraswati ngaranna teh Nyai, tah ieu dua anak buah dewek kawasna mah ditugaskeun ku si Abahnya. Mang ku si Abah ditugaskeun neangan deweknya. Aya naon kitu, aya naon sok caritakeun ka dewek, aya naon? Mawa kabar naon sia teh? Waktu eta si Jabang Karang langsung ngenalkeun Saraswati jeung nanya kitu. Atuh puguh Saraswati teh ngagelenyu imut bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka dua anak buah si Jabang Karang anu sarua nyolongkrong. Aduh syukur jang, syukur. Aduh mamang teh kacida bungana. Bisaan nya ujang mah bisaan kena-kena jalma kasep geuningan menang ambewe oge anjir mun dicamper ni kawas kieu. Aduh mamang mah bunga, mamang mah moal atuh jang, moal wana-wanianan ngaganggu bebene ujang pilaku meureunan ngakelenceng beung mamang duaan teh. Cek dua anak buahna waktu eta nyararita kitu bari diuk sanggeus patarema leungeun jeung Saraswati jeung ngenalkeun ngaran maranehna masing-masing. Wah atuh puguh sia mang, atuh puguh wani ngaganggu mah modar sia teh mencret hulu teh lain ngakelenceng deui beung tapi ku dewek dibencarkeun hulu sia. Ayeuna mah geus tong nyarita nu kitu patut sia. Aya naon neangan dewek, aya naon? Pok caritakeun sagalana, caritakeun. Cek si Jabang Karang waktu eta langsung nanya kitu bari nutup kadua lalaki eta. Kieu jang, kieu sabenerna mah mamang duaan teh ditugaskeun ku Abah teh supaya nanyakeun ujang nah geus bisa manggihan lembur si Karta jeung si Kartina atau acan. Jeung deui aya kabar anu tangtuna ke ujang mata kreuwas sabab samemehna dua batur mamang teh ngalantok ka hiji lembur. Biasa rek neangan anu matak haneut ambewe kitu jang, tapi kahayang maranehna teh digagalkeun ku dua makhluk anu ciri-cirina geus dipika apal tangtuna ku si Abah teh. Pasti eta teh si Karta jeung si Kartina, tapi mamang duaan ayeuna hayang nyaho ujang teh geus asup ka lembur si Karta atau acan. Lamun geus tangtuna ujang teh bakal apal aya eueuh si Karta jeung si Kartina di lembur najang. Tah kitu bae nama mamang nyaritakeun jeung hayang nyaho kumaha kaayaan ujang teh lalampahan teh geus nepincan sabab jok Abah mah ujang teh dibere nyaho lebah-lebah imahna si Karta atawa lemburna di mana. Cek salah saurang ti anak buah si Jabang Karang waktu eta langsung nyaritakeun sagala rupana jeung nanya kitu. Kabeneran atuh mang, kabeneran memang bener dewek teh geus asup sadajan teu apal dewek ge nyaho tadi berean apal ku si Abah tadi bejakeun di mana lebah-lebah lemburna sabab dewek oge poho teu nanya, tapi kan buka sungut dewek teh buka sungut tatanya ka jalma-jalma anu panggih. Dewek teh nepi atuh teu kudu pusing-pusing nepi ngan memang eueuh di lemburna. Berarti lamun kitu mah anu ngahalangan kahayang dua batur sia teh bener buah si Karta di lembur mana coba, di lembur mana ku dewek bakal disusul ka lembur eta. Dewek hayang apal ngaleosna kapal bah mana dua mangkok eta teh. Tembal si Jabang Karang waktu eta langsung nyaritakeun sagala rupana jeung anu geus dijalankeun ku manehna. Anu
disumputkeun kabeh oge dicaritakeun. Aduh berarti bener jang bener anu geus ngagagalkeun kahayang dua batur mamang teh berarti si Karta jeung si Kartina maranehna teh aya di lembur Cisolok jang, di lembur Cisolok kan ayeuna mah teuing nah masih kene aya di lembur eta tawa eueuh cek salah saurang ti dua lalaki eta langsung nyaritakeun sagala rupana. Aya di lembur Cisoloknya yang geus atuh kitu mah geus dewek rek mantong nyai ayo blesat les sanggeus nyarita kitu si Jabangkarang langsung ninggalkeun maranehna anu gugedeg kulantaran kacidahan jeluna can oge cacap nyarita kakara rek ngap ngomong deui geus leungit ti hareupeun maranehna si Jabangkarang jeung Saraswati teh edan kamampuanna bener-bener leuwih luhur deui nya si Ujang teh jeung di eta wanoja kabogona oge sarua boga kamampuan kacida luhurna. Aduh bagja euy bagja jang Jabangkarang teh bagja salian ti meunang awewe kacida geulisna geuningan kamampuanna oge luhur cek salah saurang anak buah si Jabangkarang waktu eta nyarita kitu bari gogodeg. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan maranehna anu hanjelu kulantaran ditinggalkeun ku si Jabangkarang dina waktu kacida cepetna sabab teu kanyahoan joles ngiles ti hareupeun manehna sanggeus dibere nyaho di mana samemehna Karta jeung Kartina papanggih jeung dua batur maranehna anu diwarah ku Karta jeung Kartina. Ayeuna urang tuturkeun heula kaayaan Karta jeung Kartina anu geus nepi ka sumur legok Cikuray samemeh turun ka dasar sumur teh Karta waktu eta nyarita nyai ayeuna mah akang teh moal ngalilakeun deui ngadon ngajentul di luhureun ieu sumur wayahna nyai kudu hati-hati kudu carincing page kancing saringset page iket sabab pastina oge bakal loba bahaya anu datang ka ieu tempat wayahna ku nyai teh kudu bisa diungkulan kan ulah hariwang sanajan akang aya di ieu di handap sumur akang oge moal ngantepkeun ngan kudu carincing nyai teh kudu waspada nyaina ulah cileureun nyai kitu bae namanya gelis wayahna ku akang bakal ditinggalkeun heula moal kaluar cek akang oge samemeh akang bisa nganyahoankeun di mana anak urang jeung sagala rupa anu ayeuna keur di pikiran kurang cek Karta waktu eta langsung nyarita kitu bari neuteup ka Kartina anu ngagelenyu imut. Mohon Kang mohon teuing hariwang sagala rupina bakal diestokeun abdi oge bakal waspada moal cileureun tapi kade engkang oge ngantepkeun abdi ngantepkeun bila aya nanaon mah engkang oge kedah ngabantosan abdi bade kumaha bae carana abdi percanten da engkang teh seueur pangartos bade ku cara kitu kieu oge tiasa ayeuna mah mangga engkang mangga teuing dilamikeun deui mohon supados urang teh tiasa enggal mendakan pongbolongan anu sae kanggo urang. Tembal Kartina waktu eta langsung negeskeun kaayaan pamikiran jeung kasiapanana dina cicing di eta tempat jeung siap jeung hareupan naon bae oge anu bakal kajadian nya atuh ari geus kitu mah nyai akang teh ayeuna regreg nyai geus nya ku akang ditinggalkeun heula gelis blesat les waktosna ka bujeng CF cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan Karta jeung Kartina teh jeung deui bakal aya bahaya naon anu ngancam ka Kartina sanggeus aya di eta patempatan jeung deui bakal meunang bongbolongan naon Karta teh sanggeus manehna tirakat di eta sumur. Insyaallah kapayuna kusim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.